Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasyiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah, amma ba'du. Ay ba'da tahiyah walhamdalah wa syahadah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim awil ayatil karimah wa tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kiram, pengatur waktu, penata acara anu kupribados dipihormat, para alimil ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para bini sepuh, para sesepuh, tur kesepuhan, wabil khusus sesepuh di ieu tempat, ajengan setempat anu kupribados dipihormat, para pemuda, para pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dekakantun ikhwan ahwat sadayana hamba-hamba Allah. Bukti itu biasa disebut satu persatu, dibilang seorang-seorang, diwiji-wiji. Namun insya Allah moal matakmiranan karena rasa ta'dim kali hormat simkuring kasadayana. Tipayun urang sami-sami tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur, nyadrahkeun puja ka Allah azza wa jalla. Dumasar kalayan takdir kudrat iradah mantena alhamdulillah. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, titik tulis diajali kiwari wanci anu utami. Ayeuna mangsa anu utama urang sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah, patepung lawung sareng ahli ieu kampung, patepang wajah sareng ahli ieu wilayah. Khususna sadaya para jamaah anu sae manah, tawistina sae manah parantos kersa lumampah ngahadiran ka ieu mahfalah mubarakah wal mukarramah indallah. Dina raraga milari ridho Allah nu dijudulan ku ibadah, nu dikaitkeun kana acara ta'ziman wa takriman kana medalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muji eusian ku acara Tabligul Islamiyah nu dihadiran ku sadaya para jamaah anu alhamdulillah sakieu mah meningalayah ngariung dihareupeun imah, malah bejana hadirna ge aya nu marake mercy alias mareres di sisi. Tapi sanajan make mercy ulah jara disireum di sisi bari pareureum, daripada jadi sireum mending jadi simut di sisi bari umat imut. Malah aya oge jelema nu budak gidig sigana mah pemuda nu eueuh gadag bari huluna garuda gideug. Tapi sanajan kitu sadayana nu niat sejatolab ilmu, mudah-mudahan sabadana mulih pangaosan ieu sing gancang timu, amin. Ibu-ibu anu barogah hutang sing kabayar buru-buru, pemuda nu jomblo sing tereh laku, anu boga parawan sing tereh boga minantu, anu boga panyakit ulah diaringu,
mimiti penyakit nyeri hulu, nyeri huntu, nyeri suku, nyeri siku, nyeri susu, nyakitu nyeri nungu-nungu. Kekakantun bapak-bapak kesarua nuker nyeri hulu mutu. Mudah-mudahan sabada tolak ilmu penyakit ngasing bubar buru-buru. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu sakedeung deui urang teh pemilu. Biasa lalakonna sok lucu-lucu. Geus saeutik mitoha anu pasea jeung minantu. Pedah mitoha nomor 2, minantu nomor 1. Bukti lucu kiwari loba caleg nu geus dagang huntu. Majarkeun rek ieu rek kitu dagang janji nu bermutu padahal geus jadi mah kabeh ge hitut bau. Da buktina geuning di urang harga anger sakitu, bea sakitu, minyak sakitu, gula sakitu. Malah harga bensin mah ngabeletuk bitu. Harga pertama ngabelesat siga surutu. Komo ka abdi mah kasuka luyu teu beda jeung ka dieu ka Cilaku pan anger jalan ge geuning anger batu. Ngan pedah ka bapak-bapak jeung ibu-ibu urang Cilaku ulah sepuh gurutu kabeh ge nu penting asal nyatu. Sakitu sholawat oge salam pamugi salalamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam Rasul pinunjul Nabi anu gumati nu jadi mata kholangna dunia nu pangyongcolan sa alam marjapada rahmatan lil alamin habibana wa nabiyyana karim baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tata titi insan berbudi kangjeng Nabi anu sajati lir ibarat gapura nu direngi-rengi semu alung kembang tanjung rasa hegar kemang mawar malati jatining ati samoja nu jadi kadeudeuh bulan dina tungtung ceresek dan daunan anu hejong emploh anjeuna lahir anjeuna endah manan kemang anu endah ngadalingding sapanjang peuting nyamuang sapanjang beurang negakeun kalimah thayyibah ti masyriq dugi ka maghrib dumna dugi ka urang sadayana. Kiwari pamuka catur turiang jadi jarami minangka ngababaktos ku maula sanes bade ngabibisani ngingetkeun ningali naraga gaganti payung nu leungit kala pangulun tutu genah taya pangais-aisan lepot keur budak daki nyamuleun ka diri rineka wangun siloka kabita rahmat Gusti pedah pidawuh Gusti watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Jadi jelma kudu daek silih asah silih asih silih asuh silih elingan silih tulungan dina raraga uhuwah islamiyah jeung uhuwah insaniyah. Atuh tipayun paralun maklum anu disuhun meninggalih nu dipamrih cukup lumur dada jemar pangampura tina samudayaning kalelepatan kaalfaan dohir kalibatin boh bilih dina ieu waktos pribados jumarios kirang sapagodos sareng mamanahan para bapak para ibu sadayana tebih tina marganing utami angang tina marganing utama kirang tata titi duduga oge prayoga sakali deui da hapunten kasadayana. Kumaha ibu kinten-kinten kersana hapunten ibu? Bu kersana hapunten. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saupamina aya ti para ibu kapribados sawalona teu kedah disuhunkeun deui estu ning celik putih celak herang teu geuneuk teu maleuk jalan raya sasapuan daya tunggul nusirungan daya catang nusupaan wit ti kawit ayeuna dugi ka jaga poe kiamat sim abdi parantos namprakeun dua belah panangan kami ngahapunten kalepatan hadirin sadayana. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urang bujang maksad ieu panitia ngayakeun ieu acara maksudna sejata syakur kana takdiman wa takriman kana miladna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu lajim galib jeung lumrah urang disebut acara muludan teh. Bu lamun urang nyarioskeun Kangjeng Nabi Rasul adalah manusia paripurna, manusia yang paling sempurna. Ti saantero jagat raya ieu teu aya makhluk nu pangulya-mulyana lintang ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro direnengkeun jeung urang jalma biasa, cacak direnengkeun jeung surga. Mun direnengkeun kamulyaan Rasul, tetep masih kene mulia Rasul daripada surga.
direnengkeun jeung neraka masih kene mulia nabi daripada neraka, direnengkeun jeung dunia wa ma piha jeung perkara anu aya di alam dunia tetap masih kene mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujang-bujang direnengkeun jeung urang dari 124.000 nabi, tina nabi nu ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia, tina 25 nabi nu diwajibkeun urang nyaho, tina 5 nabi nu meunang pangkat ulul azmi, tetap masih kene mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, pan Kangjeng Nabi teh nabi pilihan tina pilihan para nabi. Tina 25 nabi diwajibkeun urang salaku jalma Islam balik bari boga akal kudu nyaho bilangan nabi nu 25. Ibu arapal teu? Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nih apa? Jawab tuh. Ulah bolototna aya ari sora eueuh. Siga peda wae nya. Sieun abdi ge meureun 8 salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 poho geus mah kabeh barang Adam, Idris, Nuh, dan Saleh, Ibrahim, jeung Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, jeung Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi jumlah kabehna 20. Tina 25 nabi 25 rasul Allah. Milih 5 nabi 5 rasul nu menang pangkat ulul azmi eta hiji nabi hayo we ada 5 tina 25 dipilih 5 pira aku teh nyaho 5 hiji nabi 2 nabi 3 4 5 Muhammad. Ingat ka cemimin atuh aya cemimin di dieu mimin M-I-M-I-N dibaca eta teh nabi ulul azmi. M nu kahiji Muhammad, nu kadua Ibrahim, M na deui Musa, I na deui Isa, N na Nuh dibaca eta. Tina 5 nabi 5 rasul nu menang pangkat ulul azmi. Ibu Allah milih hiji nabi nu pangmulya mulyana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujang-bujang direnengkeun jeung urang jalma biasa, cacak direnengkeun jeung para rasul-rasulna Allah, direnengkeun jeung nabi-nabina Allah, geuninganan mulia keneh Kangjeng Nabi Muhammad. Bujang-bujang geus lahirna ka dunia cacak masih keneh dina kandungan nu janten ibuna, berbagai macam keistimewaan ku Allah geus ditemongkeun. Ceuk ulama diantawisna doharo lahu sab'u mujizatin fi wiladatihi. Ayat 7 mukjizat, 7 keistimewaan, 7 keahengan dina menjelang kelahiran Kangjeng Nabi. Apalkeun barudak lumayan bawakeun balik. Hiji keanehan anu pertama lam yalhaq hal hina'u min hamliha. Siti Aminah dina waktu ngahamilkeun Kangjeng Nabi teu pernah ngarasa berat. Teu pernah ngarasa berat. Ari ibu keur-keureuneuh berat teu. Bapak-bapak bisi pajarkeun bohong keureuneuh berat ajaran balik ti dieu batakol 5 siki beungkeut dina beuteung. 8 bulan tong dilaan. Praku teu moyong kot bongkok. Keureuneuh berat, Bu. Ripuh, capek, kunaon tuh keureuneuh wae. Kok capek?
Lain cek kurang wungkul dulur kereneh ripuh, lain cek kurang wungkul kereneh capek, cek Allah ge ripuh kereneh teh. Hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ripuh awewe kereneh. Sok bayangkeun ku ibu rek teu ripuh kumaha coba euceul awewe reuneu. Sare nya ngigir eungat leres. Nangkuban coet taplok. Hari nangkara salaki sieun tumpang. Bingung awewe keur-keureuneuna mah euceul. Calana biasa nomor 28 pan keur-keureuneuna mah jadi nomor 82. Lumpang di tengah imah, bujur di dapur, bujal geus ka kamar. Sok awewe keur-keureuneuna mah dari ibu. Sabulan cumang mang 2 bulan tumarengkang 3 bulan kumulung 4 bulan mang rupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan yang hunyar 8 bulan nyuhun 8 bulan medal 8 bulan tak itu bantuan ulah ribu sorangan. Sabulan 2 bulan 3 bulan awewe reuneuh mimiti diripukeun kudu jadi anak nu aya dina jero beuteung mata barudak kudu nyaah ka indung teh kitu. 3 bulan urang indung urang ngandung urang pan urang masuk aya bahasa nyiram leres Bu. Aminah mah ibu Kangjeng Nabi dina sejarah teu kabejanakeun nyiram. Pan Aminah urang Kebon Baru mah di dia Kebon Baru. Urang Kampung Baru mah pan nyariram. Nu nyiram teh sok sararebel ibunya. Ngamu sarimi sebel ngamu tahu nenyo beungeut salaki ningali duit tuh duit masih ada sebel hejo kana duit mah hejo kana duit mukeureuneun teh apan urang masuk rupa-rupa ka hayangna teh jadi tengah penting make hayang pais taira gaji. Allahu Akbar atuh sarakina teh nyaah ka pamajikan ngagosrek we ngaragaji. Saobra awewe keureuneun mah nu nyiram sok sagala diaya-ayakeun. Mung dihayang-hayang nu hayang kudu aya. Tengah peuting neke sirah salakina peletat. Kang, naon? udah geula sakedeung. Aya naon di indungna? Abi karek nanya ka Akang teh. Heueuh nanya naon? Lain pan Akang teh apal meureun. Apal kumaha? Heuh pan abi teh keur kakandungan. Oh nyaho ari kitu. Lain Akang ari ka abdi bogohan teu. Atuh puguh we matak baheula keur bobogohan rela diudangkan si 7 toronton ieu opo ka maneh teh. Ari ka budak nu dina jero beuteung Akang nyaah teu. Tong cekcok mataku Akang dilongokan ngau peuting ge nyaah ka budak. Ari kitu naon hubunganna indungna make nanyakeun nyaah jeung teu nyaah ka maneh jeung ka budak. Kieu bapana. Lamun bener ayeuna Akang nyaah ka abdi jeung ka budak, ayeuna budak aya ka hayang. Hayang naon? Budak teh hayang pais tai ucing. Gelo pannya setara kahal ti ku akal hayang nu geureun. Ceuk salakina sing eucreug ari ka hayang teh geus pais lauk emas nu babari neanganana tai ucing hararese bari rujit aing mah nyieunna oge. Kumaha teh mah pamajikan nu geureun-geureuneuh. Kang, kahayang teu laksana keur abdi moal naon tapi budak bakal ngelai. Tudingkeun ka budak. Sieuneun salakina boga budak ngelai mah euceh. Tungtungna eta salaki cokot batre senterkeun cokot jaket asukeun cokot bedog sorengkeun koreleng ka bibir neangan ti ucing poho deui ari kolor teu dipake. Atuh anjing teh nuturkeun. Kurah koreh neangan ti ucing di bibir pan geus hese ti ucing teh ayeuna mah. Ucing lagi geus merake pampers atuh. Tapi dengan perjuangan seorang suami dalam rangka neangan ti ucing meunang ti garenteng. Bungkus ku daun jauh samaraan 12 rupa katuncar pedas bawang bodas bawang beureng tomat surawu kumpul pokoknya puguy dina lebu panas dengan teh geus asak asongkeun ka pamajikan indungna lebok usiata pais tai ucing teh punten lain kasar da ari keur nafsu mah kitu yayang bebek teh eueuh aya sote yayang bebek anyar panganten sok rasakeun peuceuk anyar panganten pada sigan heueuh ngomong teh yayang bebek. Pamajikan ka salaki yayang, salaki ka pamajikan bebek, harinya tuh jeung bala-bala, yayang bebek tuh teh. Asli, nah bahasa teh romantis, mamih apih, amih apih, mih bihun, pasangan anak jadi mih jeung bihun. Eta
anyar kawin mah eueuh anyar panganten aya payung dua ge usum hujan leumpang nagalengan hayang hiji kuduaan bari pageye-geye teh geuning teu hayang bung sorodot kedlug teh labung eta pamajikanana romantis ngomongna bis salakina nya kabawa gelo ceuk salakina gugah maksudna mah ieu anyar kawin borosot we anakan aya keneh teh yang bebek leugit teh yang bebek laki dihareup 15 meter pamajikan di tukang leumpangna teh gidi kedep lu pamajikan labuh papana labuh teu diliuk-liuk acan ku salakina ge ceuk salakina poman sia we teu neuleuh atuh rasa keurangnya geus boga budak mah kitu patut bahasana ge aya sok teh yang bebek anyar kawin keur nararapsu mah leungit ceuk salakina lemok tak ku sia asak paes teh ucing teh asak ngawapkeun Kang asaan heula tuh ku akang ceuk salakina ari sia ka aing dengan ngariweuhkeun kumpul napi jadi naoneun eta budak engke puapkeun we pan maneh nu hayang nage Kang sok sieun kurang samarana teh budak nolak meureun bakal ngelai-ngelai keneh salakina eleh set deui euceun sieun boga budak ngelai cokot sageren teh calana belowok borolok teh utah cek pamajikanna Kang kunaon geuning kalah utah geuning indungna teu ngeunah ais aya ucing teh kumaha cek pamajikanna akang ieu maneh nu teu nyiram geus sebel komo aing nu sebel ti kamari meureun moal ngeunah ngahuapkeun anake ari ieu kumahakeun atuh indungna beakeun we kumaneh cenah akang rugi teh euceun jadi salakinya Kang kare matak misi ditipu ku pamajikan hadirin kaum muslimin ari Aminah ibu Kangjeng Nabi ibu keur-keureuneun nah keur hamil na nyiram teu beda jeung Aminah urang tah keistimewaan Kangjeng Nabi belah dinya bahkan keistimewaan Siti Aminah ketika ngahamilkeun Kangjeng Nabi salami salapan sasi tiap wengi sumping para nabi para rasul bulan kahiji datang Nabi Adam bulan kadua datang Nabi Idris patilu kaopat kalima kagenep nepikeun ka salapan sasi sumping para nabi sadayana nginstruksikeun innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa fi riwayatin ukhra ya Aminah ida wadati syamsal falah wal hidayah pasammihi Muhammadan khairal bariyah eta instruksi para nabi jeung para rasul ka Siti Aminah dina waktu keur hamil abdi rek nanya ka ibu-ibu urang dieu ari ibu-ibu keur hamil baheula ngimpi panggih jeung nabi teu ibu ngimpen penak jeung rasul jeung kiai sugan katu keur-keureuneun teh jeung ustad jeung santri ngimpi naon atuh cenah ujang minimal lamun keur-keureuneun paling ngimpi di udag juri meueuh pantes da urang mereka esna lain maca Quran keur-keureuneun teh sinetron menu ditempo teh unggal keureuneun teh rek kana cinta suci nya karunya ayeuna si Marcel tuh boga budak kering ayeuna si Marcel teh keur sidang kamari mah karunya nya nah cenah ustaz teh nyaho terang di mana bukan sok ningali TV dari keket abdi mah tepikeun ka wayah kieu can pernah ningali TV ari keur hees mah. Geuning cenah nyaho balik ngaji ti madrasah, tatangga keur nyetel, abdi ngaliwat ngareret ku juru panon 5 jam. Nyaho. Nyipi di udag nyuri kurang mah. Naon sabab narek hees ningali TV mata pantes geuning eueuh ari kolot baheula nya mun keur-keureuneun sagala dipasang dina awak. Dina kutang teh geuningan dina paniti teh bawang bodas. Koneng, panglai, laja, salam, sereh, catut, gunting letiknya, mungkin masa kalian balincong, martil di dinyata, garpu. Naon cenah tujuanna nyinglar jurig cenah ngarah sieuneun jurig. Da boro-boro jurig salakina ge sieuneun atuh. Ningali nu gelo anyar ampih ka imah. Ya Allah, Rabbuna Karim coba ari panglai dipasangkeun ari Quran di jauhan sok teu kaharti jelema ayeuna. Keistimewaan Siti Aminah ibunda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dina waktu menjelang kelahiran ternyata Rasul sudah istimewa, beda daripada nabi-nabi yang lain. Komo mun dibandingkeun jeung urang jalma biasa. Nomor kedua ibu, keistimewaan Siti Aminah, keistimewaan Kangjeng Nabi. Lam yakun min dunihi makhwadun halal wiladah. Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah tidak pernah merasa sakit sedikit pun. Rek nanya ke ibu-ibu, Bu, ari nuju ngalahirkeun nyeri teu? Tong nyebut henteu doraka. Da yakin ngabohong eta. Sok ngabohongnya. Rek teu nyeri kumaha tina liang sagede irung, bijil hulu sagede berenu. Matak lamun nyebutkeun teu nyeri yakin ngabohong. Dan tong kitu ajaran keur lalaki ngadahar samangka jeung cangkangna, belok rambutan jeung sikina ngising mejen dan nepi ka adug songkol atuh. Jagong jadi teh dararatang di WC, ngucur kesang kana kelek-kelek. Kamu ibu-ibu ngalahirkeun daras, Bu? Ripu jawab gue, Bu, ari ngajuru nyeri teu? Sia budakna pantes doraka ka indung da teu nyeri cenah ngajuruna. Jawab sing jujur, ayeuna teh loba barudak, usum barudak balegong kanu jadi indung teu apaleun ripuhna ngajuru. Jawab sing jujur, Bu, ibu teh keur ngaji ayeuna. Malaikat cicing luhureun mun-munan ibu, tujuan rek ngangkatkeun doa ibu nu halaladir supaya diijabah ku Allah, nyabutan dosa ibu nu halaladir supaya dihampura ku Allah, ngan catatan in kuntum shodikin, mun keur ngajina ibuna jala lujur. Nah, rek nanya di jujur moal ieu. Bu, ari ngajuru nyeri teu? Itu mah anger henteu sia balik sarerea dosana dipanggul ku ibu eta. Amin. Anu jujur mah bakal leungit dosana. Nyeri teu? Nyeri. Sakit tidak? Di mana? Sakitnya tuh di mana, Bu? Di sini. Ari ngajuru di mana? Ngajuru hanapun bujal ari sakit tina dada. Atuh lain di sini, di sana. Pan aya laguna. Di sana tempat lahir beta. Bisa tak? Saturutan. Di sana. Tuh, jadi lain di sini, di sana. Matak ibu teu saalit ibu-ibu nu ngantunkeun waktu ngajurunya. Matak Allah nyadiakeun ganjaran saha wae istri, nah saha wae ibu-ibu nu ngalahirkeun maot. Maot dina waktu ngajuru, Allah nyadiakeun ganjaran anu badag. Ganjaran sahid akhirat. Haroyong ganjaran sahid akhirat? Kersa maot keur ngajuru? Narek boga ganjaran ti mana atuh? Ari ganjaran sahid na hayang, ari maot na embung. Di mana meunahna atuh ari eueuh sok teu kahar teh. Ngajuru teh jadi ripuh nyer. Dina waktu anak lahir keluar anak khawatir, rasa nyeri songar sengir ngahejeun nepi kanyeng. Bantuan rea sakabeh awak karasa rek ngabijilkeun manusia, teu nyaasi anak dosa, teu tobat pasti disiksa. Anak doraka ka inung disiksa teu meunang embung, ngagudagna seuneu hurung bari teu meunang pitul. Papang miceun di obehan hoyong tuang dihuap, mun karenang diibakan, mun garing diceung. Pirakun teu karasa diurus sampai dewasa, teu nyaasi anak dosa, teu tobat pasti disiksa. Tileletik diais, disimutan, disitiris, geus dewasa bijil kumis, dikawinkeun kanu kayak lalaki gitu. Hari kunut ngagopet manya jeung nu petot deui bagian.
Geus dijodohkeun ku Allah ge at-thayyibuna lit-thayyibat nu kasep jeung nu geulis ari nu rameh mod. Oh nya pasangna jeung anu pasiksa deui wae. Jadi ngajuru teh ripuh. Cekap karipuh nu jadi indung tibang keureuneuh jeung ngajuru. Beres keureuneuh tuluy ngajuru beres ngajuru tuluy nyusuan. Sabaraha poe ibu nyusuan murang kali 2 tahun galib berarti kamana-mana. Wa fisoluhu fi amain 2 tahun budak karek dipesat pun jadi indungna tina nyusuna. Punten Bu, eta nenen anu asal rayut anu asal neuheur jadi rayut. Oh udah naon bahasa lemesna ari rayut atuh. Rayut mah iwal ti rayut we. Eta nenen anu asal neuheur jadi rayut nu asalnya sering jadi peot kusaha eta ruksakna. Hah, bapana? Astagfirullahaladzim. Hari tadi ngabohong, hari ayeuna mah jujur si ibu itu ku bapana. Bener aja ku bapana. Da budak mah 2 tahun geus dipesat. Belaan make batra wali. Nah, hari bapana hese mesatna teh. Tiap rek molor ngagemon we. Ayo. Atak unggal peuting teh eta duh tepikeun ka parembut budak jeung bapana. Lah kenca budak disada kusia guriwel gemol asik air susu ibu. Budak belah kenca repeh kelah belah katuh budak kumisan disada. Eta bere asi tong bere naon tuh eta mah bere AC air saemer gowor banjur ge. Akbar kabina-binanya hadirin kaum muslimin. Punten, seorang wanita sebelum punya anak, tubuh yang paling berharga bagi mereka adalah dada. Leres Bu? Lamun ibu keur parawan, tadi parawan. Mun si neng keur parawan, ibu-ibu keur parawan, tubuh yang paling berharga bagi wanita adalah dada. Mun lempang di loba jelema, kajeun teuing tongong kageleng kareta api. Asal dada ulah kadupak ku sasaha. Leres teh? Wih bener berharga. Belaan make sepion lempang lagi kieu. Tesieun kadupak. Wait. Yang ngajagaan dada. Borosot we anakan. Maaf. Tubuh yang paling murah bagi seorang wanita adalah nenen. Sopan saeutik ulah susu. Nenen. Cak tepaduli hareupeun santri, tepaduli hareupeun kiai, tepaduli hareupeun menteri, tepaduli hareupeun polisi, koceak budak ceurik nu dikaluarkeun buah dada. Dina angkot mah hareup-hareup jeung ustad. Koceak budak ceurik kusia guriwel gemo, ustad mah nepikeun ka aduh pepeureudeyan. Ceuk cik atuh sing boga pri kemanusiaan. Da ustad juga manusia. Pan ripuh ustad mah lamun kitu teh. Ari erek peureum gigireun jelema ngajak ngobrol. Piraku ngobrol kudu bari peureum sigan ngalinur. Ari erek beunta nyaho hadis doraka. Matak abdi mah sok bingung lamun pahareup-hareup jeung awen nu nyusuan, matak abdi mah tara peureum tara beunta. Peureum beunta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ribuh seorang ibu. Tapi bakat kunaon eta nepikeun karela nu dipikanya di murah mareh gitu. Bakat tingkunya kanu jadi yang ini darengekeun bakat tingkunya kanu jadi anak matak ujang kasep nyai geulis kudu nyaraah kanu jadi indung matak baheula aya sahabat nanya ka Rasul, ya Rasul saha di alam dunia nu pertama paling wajib hak ku abdi dihormati, pertama ku abdi dihormati di dunia saha? Cek Rasul, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Terasa hade ya Rasul, umuka ibumu. Terasa hade ya Rasul, abuka bapakmu. Inung mati lu kali disebutkeun ku Nabi, bapak makor sakali. Ieu nandakeun bahwa pengorbanan seorang ibu kanyaah nu jadi inung jauh lebih besar daripada kanyaah nu jadi bapak. Leres Bu? Ibu keureuneuh, bapak milu keureuneuh teh? Ibu ngajuru, si akang milu ngajuru teh? Oh Ustad cecok kenapa aing kamari milu ngaheujeun. Sarua akang ge ngaheujeun di jurungan beda budakna biye. Loba sisikian.
sikit cengek, sikit tomat, becekak, raya ya, burung. Ibu nyusuan, bapak milu nyusuan. Cerita tadi kalah milu nyusu, bapak nama. Mata ripuh, nu jadi inung. Mata lamun teh mah aya budak baong bedegong kan nu jadi inung. Duh, eta mah sungguh terlalu. Rek naros bu nyaraah ka putra. Sing kompak tuh siga nu teu nyaah. Ibu nyaraah ka putra. Bapak nyaah ka putra. Nyaah inung nyaah bapak ari ka anak. Bener. Bener ieu urang buktikeun. Si akang bisi molotot yang sarua aing nyaah ka anak mah. Yo urang buktikeun da gede keneh inung ka nyaah ka anak mah. Bu, aya hiji keluarga dalahar sabada salat Isya. Pamajikanana, salakina, Coca-Cola. Aduh, lain Coca-Cola lain kopi. Lain hayang kopi. Ngan pantesna keur usum hujan kieu mah berarti haneut-haneut gitu. Bangunna ngeunah gitu. Pamajikanana budak, salakina budakna keur meujina ngopepang. Teu bogaeun HP, ngopepang mutu urut nyamel. Dahar pada salat Isya, dahar nanti geninganan baheula mah pandan wangi sangguna teh nya ayeuna mah geus hese pandan wangi teh. Di kampung ge da kabeh ngadahar teh ruskin we. Hah? Di dieu mah raskin, di ditu mah ruskin neng. Terus we mah riskin. Aya raskin mah leuheung masih kene aya harapan beung harga miskinna karek terus ras, teu abdi mah ruskin. Terus we mah riskin. Buktina nu melak pandan wangi ke daharna mah anger beas dolog. Pandan wangi dijual belikeun kana dolog. Nu ngingu meri nogna dijual belikeun kana tarasi. Ku teh calalager jelema ayeuna. Boga budak hayang daging hayam dicara muncit hayam engke sia teh muncit hayam mah ari ku tetelo. Gelo kalau teh yakin. Boga Manila nogan kunci jual nogna belikeun kana teri. Goreng nogna cenah didaang budak. Urang masuk teu ka harti. Pandan wangi ayeuna mah da rusgin galib lah. Teri nate teri jabrik nu can dicukuran. Aya teri jabrik, teri dimohek, teri dipikok aya, teri dicaper aya. Samalna samal tarasi. Lalapna antanan menang nyabut tina galengan. Ngadadak antanan aya antanan burit, antanan meong, antanan caleuh aya. Tuluy da buah jengkol keur buahan dipipir keur meujina ku mecrot diala jang dengan kejo. Dalalahar we pada salat Isya euceuk pan geuning lamun beuteung geus lapar ningali kejo geus ngampar. Eta teh boro-boro inget kana Allahumma barik lana. Bismillah ge dalok poho. Kedewok we kana kejo tah salapina. Siga tapak beko we na piring teh. Memeh kana baham ning digacel heula sangguna teh ceuk. Suruh kolot baheula. Gacel. Rek kumaha teu olok sanguna. Dina asal sagede peureuk diracek jadi sagede kaleci. Asupkeun kana baha. Rondeul ka hiji. Calana. Terus sangu can lemes tuturkeun ke teri can dicukuran. Teri jabrik. Terus. Rau. Teri jabrik jeung sangu can lemes. Antanan nu masih kene raweuh akarna geus dikibring-kibring luhureun tuur. Kibring. Pintal. Teu kagok sagede jempol gajah teh. Sedot kana samal siga tapak doser we. Lap buria buncel. Sedot lap buria buncelik 5 kali ngahuap pada tutur cimata jeung leho. Dalada atuh ceul daharna. Pas keur nikmat tuang kitu ngariung di tengah bumi. Rukutuk budakna ngawaduk. Jujur, nu bakal pangheulana molotot inungna bapana. Oh, bener. Bapana mah molotot cek bapana. Tuh gablek teh kayaknya masih ari sia. Anak saha sia teh atuh? Aing keur ngunah-ngunah nyatung waduh sia mah. Ye. Hadena budakna can bisaeun ngomong, eta nepikeun ka poho budak sapan budak manehanana meureun. Mun ngahaja euneuk-euneuk kan ngalpeuti. Coba lamun budakna geus bisa ngomong mah da ngajawab. Ceuk budakna, "Padahal anak sia moron." Kan hadena can bisa ngomong. Rek nanya ka ibu, "Ari inung molotot henteu?" Inung mah sanajan keur nikmat tuang ningali budak ngising da teu dicarekan. Itu takanya inung mah dibawa budak dicana ka WC diobehan ku inung mah leres lo. Diobehan takanya inung mah kitu.
Keur ngobehan budak di WC cai saat lampu parem cara tadi. Salakina ngagerewek. Kiluna. Kah? Duh, sampal beak euy. Ari gitu? Pangnyamakeun deui lah. Akang bisi gantung areuyeun. Lamun dahar can beres sok teu pararuguh. Maklum istrina urang dieu sarolehah. Teu kantos digentraan 3 kali ku caroge berengbeng ka tengah bumi, cowet dicanak mutu dibantun bawa ka dapur eusian cengek eusian tok naon teh uyah eusian pecin pas kurah koreh kana wadah neangan tarasi eueuh. Tarasi geuninganan aing mah beda nya euy. Ari red kana dampaleungeun rame teh keneh waduk budak. Geus ieu we cenah aing manu aya pret 3 kali ngepretkeun eta coet pinuh ku waduk budak. Direngos ku pamajikanna bapana apet cenah sarujang tak sia cenah. Rengos lemes. Ningan teh beres ngarengos asongkeun ka salaki. Akang. Nah ini aya budak. Jadi isin abdi. Padahal tadi mah heureuy. Tong dianggap banyol. Tong dianggap banyol. Kah? Mangga wilujeng tuang kalayan sambal anu kadua kali. Cek salakina ari maneh moal daang deui indungna. Mangga Kang cekap tapi mah tos warog can rengse ngobehan murang kali. Eta salakina ketewak di kana kejo. Leup kana bahar. Tuturkeun putri Jabrida. Leup. Rau antanan bea. Cek salakina mikir, dasar pamajikan aing ku ngarti. Abong kana antanan beak ayeuna kari jengkol ngora pan cocok jengkol mah jeung sambal suuk. Menimang nyieunkeun sambal suuk cenah ayeuna mah. Sedot kana sambal leup. Rau. Sedot leup. Rau 3 kali ngahuap salakina ngahuleng. Cek salakina ke. Indungna Hah? lain asal ada beda sama kadua kalimanya euy. Beda kumaha cenah ari Akang? Lain asal leuwih pedok daripada sama kahiji. Cek pamajikan aku mah Akang ieu rek teu pedo kumaha? ari gitu. Eta mah tarasina ge lain ti Sukabumi. Nanti mana? Cak pool anak sia. Allahu Akbar. Eta menjadi indung nepikeun ka Marabu waduk kan menjadi salaki. Bakal tingku naon? Nyaah kanu jadi anak matak tarojol we geuninganan Bang Haji Oma Irama pidang butihi. Hei manusia. Sing tarik atuh. Hei manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Oh nya teh mau tetetetan. Jadi ngalaku teh si ibu teh ngaji teh kumaha ieu teh? Wios pun nyanyi. Udah geus atuh rek kumaha? Ari entos. Eta teh ngarah teu nurutan we ibunya. Seni da ari hirup eueuh senian mah teu indah atuh. Ku santri mah didalilan hidup tanpa seni kasama bila kawakib. Bagaikan langit tidak berbintang. Oh, ari ku seni mah da indah we cenah. Ngikeun ku ceu adan lohor teu make seni geunaheun mah. Di dieu di masjid adan sapeker alus rahade tengah poe ereng-erengan adan lohor ngan teu make seni da moal geunaheun. Allahu Akbar. Kudu di sawah teh. Naon ieu era moyah di ka masjid. Urang dikuburan ka masjid. Coba. Geunaheun teu? Teu. Coba mun make seni atuh saeutik adan subuh di dieu. Allahu Akbar. Nu keur HS di beuki nyegrek. Make seni. Mau balik ngaji dina panggung. Da make seni kabeh. Da teu make seni mah teu geunaheun teu indah. Dari mulai mau balik papan atas sampai mau balik papan bawah make seni. Ari abdi mah can boga papan. Seni rupa-rupa beda-beda kabeh oge. Antara Jainuddin MZ jeung Agim, Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Tuluy Sadi, Ustaz Maulana, Jepri Al-Bukhari kabeh senina beda-beda, Bu. Jainuddin MZ sarua teu ngajina jeung Agim.
Kieu Jainuddin MZ mah geninganannya sugan rada mirip saeutik, hari sora mah rada mirip mengesan, tapi hari amplop mah nya teu mirip-mirip acan. Boro-boro ka nya mirip ge henteu. Jainuddin mah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau memang demikian, bulu lenang wabadakian. MZ mah kitu. Tuluy we ka Bandung Agim da moal sarua jeung MZ eta. Agim mah rada cadel nyari asalnya. Tapi da gede duitna cadel oge manehna mah pamajikanna dua deh. Ceuk Agim, saudara-saudara. Amat suka sedih teh kalau lihat jamaah maulutan teh. Agim tuluy ka Arifin Ilham dina TV One geuning ngopi Sabtu sok aya eta dina Damai Indonesiaku. Eta mah sorana teh lain cadel, serak-serak jibruk geuningnya. Depan tilu manehna mah. Jadi lain basah deui ari tilu mah jibruk. Basah teh lamun hiji. Tilu mah serak-serak jibruk. Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku TV One dimanapun Anda berada, marilah kita berbanyak pikir terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Ayo selamat dikir malam pemajikan ke itu nanaon. Ulah hari dikir mau pemajikan yang loba. Eta dipin Ilham. Tuluy Ustad Maulana sarua teu dina Trans TV eta mah geuninnya. Unggal isuk dina Islam itu indah. Eta boga seni sorangan beri ejle-ejlean. Eta ngan pada abdi mah karunya ka Ustad eta teh. Ayeuna teh keur teu damang ibu, nuju teu damang wales tos teu emut dina naon. Geus teu apal poe ayeuna teh. Didengekeun ongkos siaran langsung tapi unggal isuk didengena teh hayo we Jumaah. Jumaah. We Jumaah. Hah? Jamaah Jumaah. Jamaah. Oh, ari panya teh Jumaah. Berarti celi abdi nu koslet. Sugan teh si eta teh geuring. Eta seni manehanana kitunya, make aya Jumaahan sagala. Tuluy uje Ustaz Jepri Al-Bukhari tong hayang ngonang geus maot. Geus maot. Abdi kamari mulut nu itu nyadiakeun duit 100 juta teu datang. Oh, teu datang. Disusul ka ditu, cete buru ka ditu muludan 100 juta duit sadiakeun teu nyampeurkeun. Udah mangotnya. Entak ibu daripada hayang ngondang uje Ustaz Jepri Al-Bukhari di Jakarta geus moal datang. Ayalah di Sukaluyu di Panyusuan itu uje Ustaz Jamot Al-Burusut eta we murah eta mah Bu 5 juta ke hadir atuh. Teu kudu diteang di SMS ge nguruduk ceuk ibu. Eta seni kamu balik. Dan tong ge Islam, jangankan agama, urang ge leumpang kudu make senal deui ceuk budak. Tina seni jadi senal. Seni. Apa itu seni leumpang? Kumaha seni leumpang? Suku katuh kaharep kenca katukang, kenca kaharep katuh katukang, eta mah lengkah ngaranna, eta mah lengkah ngaranna. Leungeun katuh kaharep kenca katukang, kenca kaharep katuh katukang, eta mah kepat ngaranna, eta mah kepat. Bayangkeun urang dia lamun leumpang teu make seni. Suku katuh kaharep kenca kaharep, leungeun katuh katukang kenca katukang. Aya teu jang nu daek nyontokeun. 1000 1000. 10.000 tuh 10.000. 20 tuh 20. 50 tuh 50. Ah najis cenahnya pun tidak lalakor. Bakal bagdikduk leumpangna teh. Jadi leumpang ke kudu make seni. Senal deui eta budak. Tidak ada seni, senal. Maka ngalaku saeutik-saeutik dina ngaji keur kieu mah keun bae da lain di jero masjidnya, ngan lamun dina mingguan asa teu pantes di masjid make kudu ngalagu. Mata hawana paingan mun mingguan bapak-bapak mah narunutan. Da teu bisa bari ngalagu kan lamun mingguan ibu-ibu rame.
Da ibu-ibu mah lamun dina pemain mah pemain baku. Dina mingguan lematak abdi mah lamun ngaji ibu-ibu teu sumanget. Dan sok mawa sumanget mah ibu-ibu. Sok pengekeun dina mingguan. Anu rame mingguan ibu. Nu rame pangaosan ibu. Anu rame muludan ibu. Anu rame arisan. Anu loba kiriditan. Nu sok nganyuk tara bebeja ka salakina. Kabeh oge nu rame mah ibu-ibu. Beda jeung mingguan bapak-bapak. Pan ibu-ibu mah lamun mingguan boga anak 5 dibawa kabeh. Tak di madrasah teh lain ngaji ngasuh pejuh. Nu hiji modal, nu hiji kiih, nu hiji hayang jajan, nu saurang leweh atuh di madrasah teh siga dipaud. Pabuis budak. Kumari salaki mah ka madrasah lain ngasuh budak ngareureukeun kacape tos kuli macul matak di madrasah teh nyalang hunyar saurang standar hiji cokorna nyang hunyar sabelah nu saurang standar 2 bari nangkeup tuur nu saurang dicoplok standarna kabeh nyang saya dina tihang masjid aki-aki eta nanda panyataku kupu muntir sing horeng sirama-rama panyata tukul kerdikir sing horeng ngacaikan nacalana Ustad naon ting teh bah kahartos ngaos teh melikat nyerep cenah kana samleh tu eta mah lain ilmu cing teh abah nu nyerep teh dahdir sebab di bibir celak ada mata air yang mengalir nan beda rada hanyir naon dahdir mata kawana ngaji mingguan mah nunut lamun ngaji di nugia nunutan asa teu pati pantesnya mata kudu sautak saeutik aya we hiburan ngaji raja mulut teh geuninganannya da lamun teu rame mah ayeuna terapati payu eta mah eta seni disebutna ibunya urang kembalikeun deui kanu tadi ternyata Siti Aminah ibunda Kangjeng Nabi dina waktu ngalahirkeun anu janten putrana teu pernah ngarasa nyeri saalit-alit hiji dina waktu ngahamilkeun Kangjeng Nabi teu pernah ngarasa cap teu pernah ngarasa ber teu pernah ngarasa rib nomor kadua dina waktu ngalahirkeun Kangjeng Nabi teu pernah ngarasa nyer nomor katilu keistimewaan dina waktu kelahiran Kangjeng Nabi harus sajidan Rasul lahir dina kaayaan sujud bari ngaoskeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik ibu ari ibu basa orokan eta budak barang borosot nu dibacana kumaha tuh nya budak urang barang borosot ka indung geus nyebut oa. Ari oa teh naon? Monyet, ka indung geus nyebut monyet karek bijil teh. Atak pantes geus gedena ka indung ngagebuk ka bapa najong. Karek borosot geus nyebut oa ka indung budak urang. Rasul mah lain oa nu dibaca teh. Lain ea, deui ea mah muni. Tapi nu diaos ku Rasul dina waktu lahir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bari tina salirana seungit bagaikan minyak misik. Laras Bu, ari orang barang borosot seungit apa hanyir? Hanyir. Mata ku minum barang mah baheula geuning dibalur ku koneng budak karek borosot ibunya. Menang marut tuluy make laja. Make salam. Make sereh. Make surawung asupkeun kana ayakan siga kana gurame we tak kolot baheula Rasul seungit Kangjeng Nabi mah ibu mata sok dinadongkeun ku barudak urang di madrasah geuning nya babar sok sareng sok biasa teh babarataya kokotoran orok lir kengingnya pitan sojalir kenging nyipatan sarta orok saha eta Kangjeng Nabi
kumaha cenah Ari Muhammad urang kampung baru kitu cara Nabi lahirna seungit benten saeutik nadomna teh kieu babar sarta kokotoran orok tacan di sepitan socana loba cilehan sarta bau kahitutan. Nah orang-orang mah gitu barang borosot tuh kahitutan segala dibawa tinu hidungna ka bawah. Kangjeng Nabi mah beda jeung urang ibunya nepikeun ka mana ge moal sarua rasul jeung urang. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa lir ibarat batu permata